Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifur rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalina wa ulai wa syuhada'i wa sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan la rusyabil qadir ajilani wa khususan la rusyadi Nabi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa khususan la musanniful kitab Qatrul Ghaisfi Syarhi Masail Abilais Al-Alim Al-Alamah Al-Khabar Al-Bahir Al-Fahim Syekh Muhammad Nawi Al-Jawi Nafa'allahu bihi muslimina amin Usuli maupun masyaratim wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengan kana pangaosan kitab Qatrul Ghaisfi Masail Abilais halaman 7 anu aya logatanana mangga samikeun logatanana upami abdi sadina ngalogatna sing seur hampura urang belajar sasarengan. Halaman 7 teh ayeuna teh bagian kasabaraha kerah dibuatkeun judulna soalna teh di bagian hiji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ayeuna bagian 12 mun telepat. Anu kaliwat hancana mangga buka di playlist kitab Qatrul Ghaisfi bagian hiji aya dikeun ka hancanu ayeuna. Ieu teh masih ngabahas tentang naon atuh Qatrul Ghaisfi teh ilmu tauhid. Mas'alatun idza qila wa kam kitaban anzala 'ala anbiya'ihi. Mas'alatun areta hiji masalah cenah. Idza qila di mana-mana dicarioskeun laka kanjeun wa kam jeung kana sabaraha naonana kitaban-kitabna anzala anu nurunkeun Gusti Allah 'ala anbiya'i ka pirang-pirang nabina Allah. Jadi ari kitab-kitab anu diturunkeun ku Gusti Allah teh sabaraha kamari teh tos dibahas sadayana teh pajawabu miatu kitabin aya 100 kitab wa arba'atu kutubin jeung 4 pirang-pirang kitab. Jadi totalna teh 104 kitab. Anzalallahu minha asyara kutubin 10 kitab diturunkeun ka Nabi Adam. Anzalallahu minha khamsina 50 ka Nabi Sis. Teras wangzalu ta'ala minha salasina 30 kitab ka Nabi Idris. Tah. Wangzalu ta'ala minha asyara kutubin terus 10 deui ka Nabi Ibrahim alaihi salam. Terus kembali terus dibahas deui kitab Injil anu turun ka Nabi Isa sareng kitab Taurat anu turun ka Nabi Daud. Ayeuna hancana wangzalallahu ta'ala Zabura ala Dauda. Taurat ka Nabi Musa, ayeuna Zabur ka Nabi Daud sareng Al-Qur'an ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal 2 kitab deui. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzala sareng parantos nurunkeun saha Allah taala Gusti Allah taala Zabur kana kitab Zabur ala Daud ibnu Ais ka kanjeng Nabi Daud putrana Ais, putra pamegetna Ais alaihi salam. Alaihi tetep kanjeng Nabi Daud assalamu ari kasalamatan wa huwa jeung ari Nabi Daud de min itba'i Musa alaihi salam. Eta tetep di pirang-pirang turunan kanjeng Nabi Musa. Jadi Nabi Daud teh masih ti kakena teh ka Nabi Musa kaditu ngajurusna teh wa badahu sareng dina sabada Nabi Musa bi azmani matlulatin kalawan pirang-pirang zaman anu lila tegasna anu panjang. Wa anzala jeung parantosna nurunkeun deui saha Allah taala Gusti Allah taala Al-Qur'an kana Al-Qur'an. Munajjiman barianan anu dicicil mufarriqan tur anu dipisah-pisah. Nah, fi salasi wa isrina dina waktu dina zaman 23 naonana sanatan tauna. Jadi Al-Qur'an Allah nurunkeun Al-Qur'an kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh dicicil dipisah-pisah salami 23 tahun. Ba'dain kutiba dina sabana yang dituliskeun ieu Al-Qur'an fi suhufin dina pirang-pirang suhuf.
Wangzala sareng diturunkeun ieu Al-Qur'an dapatan wahidatan kalawan sakaligus fi Lailatul Qadri dina malam Lailatul Qadar fi Baitil Izzati anu tetep di Baitul Izzah. Wa huwa jeung ari ieu Baitul Izzah teh mahalun eta hiji tempat sala fi sama'i dunya anu tetep ieu tempat teh aya di langit dunia. Dina sawaktu Al-Qur'an diturunkeun sakaligus ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas dina malam Lailatul Qadar. Dina malam Lailatul Qadar teh Al-Qur'an teh diturunkeun daf'atan wahidatan. Di mana? Fi Baitil Izzati di Baitil Izzah. Di mana Baitil Izzah teh nya eta di langitna dunia, fi sama'i dunia. Wasumia sareng dinamian naon Al-Qur'an ieu Al-Qur'an teh Furqan kana nami Furqan. Livar Furqanan kana nami Furqan. Artina pembeda. Lifarqihi karena ngabedakeunana ieu Al-Qur'an bainal haqqi. Pamisahnya Furqan teh bainal haqqi antara kabeneran wal batili jeung kajahatan. Wali kaunihi jeung karna ayana ieu Al-Qur'an munajaman eta anu dicicil wa mufarikon jeung anu di pisah-pisah. Fisinina dina pirang-pirang tahun kasiratin anu loba atau anu lila ieu taun. Jadi Al-Qur'an dinamian sok kadang Al-Qur'an teh sok dinamian Al-Furqan. Furqan, Qur'an teh kitab Al-Furqan. Jadi artina Furqan teh non pemisah antara hak dan batil. Yang pemisah oge diturunkeun aya Al-Qur'an teh dipisah-pisah gitu. Jadi kita Furqan. Wasumia sareng dinamian deui Al-Qur'an Qur'anan kana ngaran Qur'an li anahu kana yen sanyana ieu Al-Qur'an qoma eta ngadeg ieu Al-Qur'an maqama Taurati dina maqamna Taurat. Wal Injil jeung dina maqamna Injil wa Zaburi jeung dina maqamna Zabur fi kasratil qiraati dina seueur bacaeunana. Jadi Quran teh artina teh kan bacaan. Jadi Quran dinamayan bacaan teh kusabab dinamian Quran teh sabab karena Al-Quran teh aya di maqamna Taurat, Injil jeung Zabur karena loba bacaanana Al-Quran teh. Jadi Al-Quran teh salah sahijina kitab Allah yang diturunkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad salah sahijina teh nyata bacaanna teh seueur tegasna ayat-ayatna seueur jeung kandel. Jadi dibanding kitab Injil, Zabur sareng Taurat mah Al-Qur'an teh nu paling seueur bacaeunana. Jadi Quran bacaan, Quran teh. Lamun qoriun anu maca, lamun Qur'anan bacaan, lamun Iqra kudu maca anjeun. Gitu tasrifan tina qara'a yaqra'u Qur'anan fa huwa qari'un wa dzaka maqru'un Iqra la taqra maqru'un miqra'un. Biasa mujarradnya qara'a yaqra'u. Fatah yaftahu bab katilu. Wa anzalallahu ta'ala Al-Qur'an nurunkan Gusti Allah kana Al-Qur'an ala Muhammadil Mustafa ala Muhammadin ka Kanjeng Nabi Muhammad al-Mustafa anu diselir ya Kanjeng Nabi. Al-Mukhtari tegasna Kanjeng Nabi teh anu dipilih sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sareng ari Kanjeng Nabi Ibnu Abdullah ibnu eta putrana Abdullah. Abdul ibnu Muthalib, Abdullah putra Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Hasyim, Abdul Muthalib putra Hasyim, Hasyim Abdi Manaf bin Hasyim putrana Imam Abdi Manaf bin Qusay, Abdi Manaf putrana Qusay ibni Kilab bin Qusay putrana Kilab bin Murrah, Kilab putrana Murrah, Murrah bin Ka'ab, Murrah putrana Ka'ab bin Lu'ay, Ka'ab putrana Lu'ay bin Ghalib, Lu'ay putrana Ghalib bin Fihir, Ghalib putrana Fihir bin Malik, Fihir putrana Malik bin Nadhar, Malik putrana Nadhar bin Kinanah, Nadhar putra Kinanah bin Khuzaimah, Kinanah putra Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrikah, Khuzaimah putrana Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Mudrikah putrana Ilyas bin Mudhar, Ilyas putrana Mudhar bin Nizar, Mudhar putrana Nizar bin Adnan, Nizar putrana Nizar bin Ma'ad, Nizar putrana Ma'ad bin Adnan, Ma'ad putrana Abnan. Min auladi Sayyidina Ismail bin Ibrahim anu tetep ieu Kanjeng Nabi teh ti pirang-pirang para putrana dunungan urang sadaya nyatana Nabi Ismail ieu putrana Nabi Ibrahim. Jadi Kanjeng Nabi teh masih turunan
Nabi Ismail. Ismail teh saha? Nabi Ismail teh putrana Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi masih seturunan sareng Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ismail sareng Nabi Ibrahim teh eyang-eyangna Kangjeng Nabi keneh satu turunan ka Kangjeng Nabi as. Gitu. Wa zalika jeung ari Al-Qur'an teh sakitu heula nya. Wallahu a'lam bissawab.